Lah, rarujit kieu. Keur naon atuh bi teh? Atuh keur ngadaweng we cek utiu ningali ke pemandangan. Ulah heueuh we meuni geunahnya ieu teh langsung ka sawah. Ari ieu teh sawah teh nu ibi? Nya heueuh atuh menu usaha deui. Kira-kirana ieu lamun nuna modal dina sawah ibi 2 miliar meujeuh teu? Naon cek utiu 2 miliar? Heeh. Atuh kuat meuli cek utiu, lain nu modal deui. Abi itu aya duit teuneun poho 2 miliar ibi. Balikeun cek utiu kana sawah, pi bakaleun engke kolot. Lah kela aya nu nelpon heula bi. Halo? Heeh atuh bijilkeun we eta nu enmek nu 4. Ai heureun mah, heeh. Tanu pajero nu bodas asupkeun. Heeh. Eta nu bit mah balang-balangkeun we. Heeh, geus teu pati kapake da. Heeh, loba nu nyaruaan. Eta nu Fortuner nu hideung bae kaparakeun we lah. Heeh. Eta we ta si Pik Turbo nu eta tah. Nu mule mah. Heeh, jang paranti ari. Saha cek utiu eta warung. Pergi ka warung. Heeh sok atuh. Naon ieu teh? Saha nu nelpon mun ka sarame aing ah? Fortuner Pajero naon ieu teh? Eta biasa we pegawai abi atuh. Di kota. Beneran cek utiu teh beunghar teh? Nah ayahnya jelema beunghar bohong. So atuh cek utiu ai boga 2 miliar mah kadiekeun, beulikeun di dieu cek utiu. Tapi ibi abi mah asa teu percaya nuna duit 2 miliar di ibi. Nah, make teh percaya atuh cek utiu, da meureun aya pugu buktina. Lain da 2 miliar teh pernah teu nempo duit 2 miliar? Eta oge teu pernah atuh cek utiu, na kabina-bina teuing. Di mana gitu ibi nunana sakitu kieuna ya bisa dikorowat beurit eta duit lumayan lebar. Aing asal loba, ieu teh asal loba ka itu ka dieu, aya teh duitna atuh cek utiu. Nya loba atuh duit mah ibi dina berangkas. Heuh atuh ai loba mah sok ai percaya, ai teu percaya mah kudu loba wangkong. Heuh nya teh ieu teh keur mikiran kodeuna hilap. Lieur aing ngabandungan cek utiu mah. Heuh ke aya mah nya ku abi dikirimkeun. Aya telepon heula ieu. Halo. Nya cek abi engke geuning ke heula abi ieu nuju nyiar. Atuh bieu mah abi mah keur acting. Ku abi ge diusahakeun atuh da abi ge era atuh mah nya unggal minggu tanggung renteng. Nya kasabaran nya ieu teh kan barang siar. Nu nagihan gejual.